sahawati muttabi'an hawahu mu'amilan mutakaliban aidon ala rumidana min ghairi min hajin mubahin fa'ila au qad ta'ata'id lil ma fardi kifayatin min qabli fardil aini ilman wa batala falaqad tabayyana min qara'iti halihi qasdul li ghairillahi fihi tagolgola. Bismillahirrahmanirrahim. Faida roma maka di mana-mana, faida roa maka di mana-mana ningali muallim guru. Faida roa maka di mana-mana ningali itu muallim muta'aliman kajamanu ngaji. Muta'aliman kajamanu ngaji ka santri ka muridna. Yakhbu tiporos. Apa tiporos dah? Bahasa Indonesia nama terjerumus tiporos. Tersungkur. Tikus ruk atau mana? Tikus ruk. Tersongsong. Itulah pembahasan tikus ruk, tiporos. Biasanya tikus ruk mah kana liang. Tiporos mah ya. Tikus ruk mah kanu rata. Mun jedak mah kanu bancenur. Mun tiporos mah kana liang. Gebrus tiporos. Jadi lamun aya nu kawin teh baheula mah sok disebut wilujeng tiporos. Pasti ka tigebrus kana liang. Yakbu liang naon we eta mah. Yakbu. Naon teh? Tiporos lah tersungkur atuh. Itu si muta'alim ala sahwati kana pirang-pirang syahwat. Ala sahwati kana pirang-pirang syahwat. Mutabi'an bari anu nuturkeun. Mutabi'an bari anu nuturkeun hawahu kana hawa nafsuna itu muta'alim. Jadi aya mu'alim, aya muta'alim. Sing apa? Mu'alim mah guru, pendidik, ustad, kiai. Muta'alim mah santri, siswa. Mu'amilan bari anu migawe. Mu'amilan bari anu migawe mutakaliman tur anu kadademes. Apa kadademes? Bahasa Indonesia merakus. Mutakaliman bari anu kadademes aidon deui ala rumidana. Ala rumidana mangrumi jeung dana. Cerumi kawin jeung Mang Dana eta. Rumi jeung dana. Ala rumidana kana ngamaksud banda dunia barang anu hina, dana teh hina, dunia teh hina. Talimuni hiya dunya aqallu minal qalili wa asiquha adallu minal dalil. Dunia letik leuwih leutik tibatan anu leutik jamanu kapelet dunia panggorengna jamanu kapelet ku dunia min ghairi minhajin tina teu ayana jalan mubahin anu dimenangkeun fa'ilan bari anu
bodoh tina dalil apes tina dalil mutakabilan au qada'ata atawa nyata ngalakonan itu si muta'alim au qada'ata atawa nyata ngalakonan muta'alim ilma fardi kifayatin kana ilmu fardu kifayah ilma fardi kifayatin kana ilmu fardu kifayah min qabli fardil aini tina samemeh ilmu fardu ain tina samemeh ilmu fardu ain ilman barina jadi ilmu wabdalan jeung cocoba fala qad tabayyana fa maka lam yakin qad nyata dewe fa maka yakin nyata fala qad maka yakin nyata tabayyana narima jelas min qara ini halihi tina pirang-pirang ciri tingkah namu ta'lim tina pirang-pirang ciri tingkah namu ta'lim naon qasdun ngamaksud li ghairillahi kana salianti ridona Allah. Paranjang pisan wek-weknya logatna. Li ghairillahi kana salianti ridona Allah fihi dina itu ta'lim. Ta'lum ya. Fihi itu ta'lum ngaji. Tagol gola bari anu manjing isuk-isuk. Tagol gola bari nu manjing isuk-isuk balikan. Faidara bismillahirrahmanirrahim. Faidara maka di mana-mana ningali itu mu'alim muta'aliman kajaman ngaji yakbu tikusruk atau tiporos itu si muta'alim ala sahwati kana pirang-pirang sahwat ragrag tu tinggal yakbu mana yakbu yaskutu ala wajihi itu tikusruk tu irob na tinggal ari makna yakbu teh tikusruk mendarat batur mah kuleungeun atawa ku suku ieu mah ku beungeut cigur atau mendarat jadi beungeut teh burung juga cepot udah beungeut na pirang bugat tikusruk katanya yakbu tikusruk atau naon tijolongjong dipagut lo batu batitinya nyanti ala sahwati kana pirang-pirang sawat eta ti deui wae. Ala sahwati kana pirang-pirang sawati mutabian bari anu nuturkeun ti hawa kana hawa nafsu nanti muamilan bari anu migawe ti mutakabilan bari tur anu kada namas mutakabilan teh dicokot tina lapad kalbun anjing aya anjing geuning sok ikut diguru dimas eta aidon deui ala rumidana kana tujuan banda dunia nu hina min ghairi min hajin tina teu ayana jalan mubahin anu dimeunangkeun fa ilan tur anu bodoh tina dalil apes au qadda'ta atawa ngalakonan si muta'alim ilma fardi kifayatin kana ilmu fardu kifayah min qabli fardil aini tina sameme ilmu fardu ain ilman bari jadi ilmu wabdalan jeung nyoba falaqad tabayyana maka yakin nyata geus narima jelas min qara ini halihi tina pirang-pirang ciri tingkah namu ta'lim non qasdun tujuan non qasdun maksud li ghairillahi kana salianti ridona Allah fihi dina ta'allum
tagol-gola bari anu manjing isuk-isuk baca sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Faida ra'a maka di mana-mana ningali mu'allim muta'alliman kajalma anu ngaji yakbut ikhoros awasyawati kana pirang-pirang syawat mutaba dari anu nuturkeun hawa kana hawa nafsuna muta'allim mu'amilan bari anu migawe mutakawilan Masaidan dari ala rumidana kana maksud kana dunia arudina anu dimenangkan fa'ilan bari anu apas dina dalil au qadda'ado atawa nyata ngalakonan muta'alim mutafadli kifayatin kana ilmu fardu kifayah Qablikatul aini tina samene ilmu fardu ain ilman bari jadi ilmu Wadala sarung cocok Falakot makan yakin nyata tabayana narima jelas Minkoro ini halid tina pirang-pirang ciri muta'alim Naon qasdun ngamaksud liwairilahi kana nanti itu Dina ta'alum ta'ul bari anu manjing isuk-isuk Bismillahirrahmanirrahim. Lama dzakara samang-samangsa nyalioskeun musannifil baiti dina bait asabiqi anu ti heula isyana ta'limi man kana maksiat ngawurukan jalma ya ta'allamu anu ngaji itu siman li ghairi wajhillahi ta'ala kana salianti ridona Allah ta'ala wa sawabil akhirati jeung kana ganjaran akhirat. Akhi roti lain apem roti wa kana jeung bukti naon al qasdu pamaksudan al madhkuru anu dicaritakeun khofiyan eta nu samar khofiyan eta anu nyumput khofiyan eta nu henteu katingali layu taliu anu teu bisa ningali alaihi kana itu qasdu layu taliu anu teu bisa ningali alaihi kana itu qasdu saha al muallimu jalma nu ngawuruk pendidik ajengan ustad gitu muallim id karena mahaluhu ari tempatna itu qasdu al qalbu eta dina hate al qalbu eta dina ieu teh jalma teh neangan ilmu teh karena dunia atau karena Allah kan teu apa atau abi ngawurukana maksiat teu tapi teu terang cenah kan gitu teu terang ya maksud jelema teh itu apakah karena Allah apakah karena dunia la yutali alaihi al muallim sedangkan lamun ngawurukan budak atau santri atau sahabae bukan muta'alim anu mana eta ngajina lain karena Allah tah nu ngawurukna ge milu dosa nya nu ngawurukna dosa geus karuar eta mah dosa anu ngajina mah lain karena Allah nu ngawurukna ge dosa sedangkan kan abi teu apal ieu teh niatna apakah karena Allah apakah karena dunia musannif walahu jeung eta tetepikeun itu qasdu alamatun ari pirang-pirang ciri tadulu anu nyuduhkeun itu alamat alaihi kana itu qasdu teu apa kana jero hate alpan ngareneng jeung parhan panhan alpan parhan jika eta ada sameter-meter acan teu jaga jarak coba tadi masker di masker tah coba tadi masker sih buka masker eta jika eta ngareneng apal teu naon ngomongkeun dari alpan parhan buat tingker ngomongkeun bau aing ikut si Alpan. Teu ada yang eta omongan Farhan teh Alpan teh ngareneng pada kalangan kupot. Tuh kali.
Tika teu apa eta padahal teu apa naon nu jero hate termasuk kumaha teu urang jauh kahalangan ku tripod. Teu apa. Imah teu arapa di belah mana urang teu apa. Cacak nu ngareneng sare bareng, mandi bareng. Nah, urang teh ngase gitu kan. Dahar bareng sagarupa. Tuan keur ngobet ke almu dahar. Teu apa eta maksudna, teu apa jero hatena teu apa. Sok kumaha tuh guru, kumaha tuh yang apalna? Aya cirinya. Yang apal karena jeroan hate jelema cirina aya. Dakaro anu nyaritakeun musonif hakana itu alamah. Ya cirina ya, ciri jalma nu teu ilas ngajina ya. Faida ro'a ai Allah. Allah. Ilaih teh ila akhiril bait. Faida ro'ai Allah. Yani ngamaksud musannif faida ro'a maka di mana-mana ningali sa'al muallimu jalma nu ngawuruk muta'aliman kanu ngaji. Yakbu eta tikusruk itu si muta'alim, ada muta'alimah nu ngaji. Santri, murid, siswa. Ala sahwati kana pirang-pirang sahwat. Ayargobu teget narasab itu si muta'alim piha dina itu sahwat hala kaunihi dina tingkah buktina itu si muta'alim mutabian eta anu nuturkeun hawahu kana hawa nafsuna muta'alim fi muamalati dina pirang-pirang muamalahna itu muta'alim cik tempo keseharianna sok nuturkeun kahayang syariat atau nuturkeun hayang hawa nafsuna ya. Wa hala qaunihi hiji keseharian dua wa ala qaulihi jeung dina tingkah kabuktianna itu si muta'alim mutakaliban eta nu jiga anjing ya karena mas juga anjing aidan deui ala tasiri dunia kana ngasilkeun dunia pikiranna teh jajan dahar sare ayeuna teuing poho deui euy teu kepikir sapoe teu jajan riweuh sapoe teu nahar jongjon we eta ngalakeun dunia sareng buru mah ulah kawani sare lamun urang can nambahan ilmu urang mah can nambahan jajan jadi sedih teh lain pedah teu nambahan talaran teu nambahan duit jajan. Ausadi dalaharsi atawa ausadi dilharsi atawa bangetna kadadamas ala dalika kana itu dunia. Min ghairi min hajin tina teu aya jalan mubahin anu dimeunangkeun. Ai tariqi syar'iyyin tegasna jalan syariat. 2 tah 3. Wa qala kaunihi jeung dina tingkah kabuktianna muta'alim wahala kaunihi jeung dina tingkah kabuktian muta'alim mutakaliban geus tah mah fa'ilan eta anu bodoh aidoi biroi tegasna anu lemah mikirna tegasna anu lemah pikiranana wa makhta'ihi jeung kasalahan itu naon muta'alim kama pisarhi saperti anu aya dina sarah wa kama yukhadu wa kama jeung sapertikeun perkara yukhadu anu dicopot itu mah min ibarati sohahi dina ibarat kitab sohah aura'a atawa ningali itu si mu'alim hu kabuta'alim qad ta'atta nyata migawe itu si muta'alim wa tanawwala jeung ngarawat itu muta'alim tahsila ilmi fardil kifayati kana ngahasilkeun ilmu fardu kifayah kana ngahasilkeun ilmu fardu kifayah min qabli ta'atihi tina samemeh migawena itu muta'alim wa tanawulihi jeung ngarawatna muta'alim fardhu aini kana fardu ain
naonana ilman ilmuna wa amalan jeung amalna. Ya tingali ngajina semangatna kana naon eta jelema. Lamun semangat kana neangan ilmu fardu kifayah bari ilmu fardu ain diengkekeun, maka eta teh ciri teu ikhlas dina neangan ilmu. Lalu ilmu fardu kifayahnya loba. Ilmu fardu ain mah tentang hiji ke dihareup aya wawuh ka Allah, dua bener cara ibadahna, tilu benerkeun hailasanana berarti tauhid, fikih, tasawuf. Itu nu paling utama. Ari ditanya aku itu iman balak-bak. Ai kejumnya mah jago. Wah, kalau balak tuh bro kamu pilih dulu aja sangwas aku. Bagian kalam ya tilu. Rukun kalam ya 4. Kamu talar sama 4 tajwid hebat. Ditanya, saksi kan ari dalil sifat wujud. Wujud naon? Jadi itu teh sebut teh jalma nu kitu teh jalma nu tahsili ilmi fardu kifayah, semangat nyong serong neangan ilmu fardu kifayah bari ilmu fardu ain can dipigawe, can diteangan, can di lakonan. Ngali. Min qabli ta'atihi wa tanawuli fardal aini ilman wa amalan. Ilmuna can boga komo ngamalkeun kana fardu ain. Naudzubillah ya min. Maka bener urang lamun urang semangat kene mempelajari ilmu anu non fardu ain tegas nu fardu kifayah teh, maka ciri ngaji urang teu ikhlas. Ngaji. Makana ngaji tasawuf. Biang ke gitu nanti. So, eta nu fardu itu tasawuf, tauhid, fikih. Fardu ain heula. Lain berarti nyalahkeun jelema nu ngaji kana ilmu fardu kifayah teu salah alus. Ngan nu leuwih utama teangan heula ilmu fardu ain. Sabab ciri jalma nu ngajina teu ikhlas nyaeta jalma semangat keneh neangan ilmu fardu kifayah. Ya, semangat neangan ilmu fardu kifayah bari ngaengke-engke can milarian can migawe kana ilmu fardu ain. Paham? Eta ciri teu ikhlas. Ieu ciri dia yang alamatun qara ini halihi qasdul ibrillah eta. Wal asilu faqad tabayyana makanya ta geus narima jelas lahu pikeun si muta'alim hina idin dina waktu ro'a muta'aliman yakbu nepikeun kata ditah tanawuli fardi ilmin kifayah hina idin waktu ningali muridna sapoena resep udag-udag hawa nafsu kan gitu, atawa naona atawa ngaheulakeun ilmu fardu kifayah manderikeun ilmu fardu ain min hadil umuri tina ieu pirang-pirang urusan faqad tabayyana failna naon annau saenyana itu si muta'alim qasada eta ngamaksud itu muta'alim qasada eta ngamaksud itu muta'alim bi ta'allumihi ku ngajina itu muta'alim ghairu wajhillahi ta'ala kana salian tiridona Allah ta'ala wa ghairu sawabil akhirati jeung salian ti ganjaran akhirat. Ciri tah. Nah, ciri ngaji teu ikhlas eta tadi disebutan. Paham? Wal hasilu jeung ari hasilna ida wujida eta di mana mal dipanggihan indal muta'alimi disandingkeun jalma nu ngaji, santri, siswa, murid. Naon wahidun hiji perkara min hadhil alamati tina ieu pirang-pirang ciri. Mun kapanggih pahwa pahiya teh. Mun pahiya kana alamah, mun pahwa kana itu muta'alim. Pahwa tari itu muta'alim ai amaratun eta jadi ciri ala anna qasdahu kana sayana maksudna itu muta'alim bita'alumihi ku ngajina muta'alim ghairu wajhillahi ta'ala eta lain ridona Allah ta'ala. Ciri tadi ciri na mencana ciri wahia jeung ari itu alamah ayakuna hiji ayakuna eta yen kabuktian muta'alim mukiban
eta anu ti kusruk ala syahwati kana pirang-pirang syahwat mutabian tur anu nuturkeun hawahu kana hawa nafsuna muta'alim wa ayakuna jeung yen kabuktian itu si muta'alimu sari'an eta anu gagancangan pitolabi dunia dina neangan dunia akipan bari anu cicing alaiha dina dunia min ghairi tariqi mubahin tina lain jalan nu dimenangkeun saraan ceuk sara dua cirina. Jadi tergesa-gesa maksudna tergesa-gesa neangan dunia tanpa menghiraukan kana naon karena jalan anu dimenangkan ku sara bae we nu penting menang bati rek nipu rek korupsi rek curangkeun bae urang mendah nu penting menang bati eta nu kitu ngaranna teh naon musyari'an fitolabi dunya akipan alaiha min ghairi tariqin mubahin teu paduli ek haram ge eta naon nu kitu teh ciri neangan dunia. Apaan halus nama namanya terjun karena suatu teh kudu apal heula hukumna ngerti menek dagang kudu ngerti ilmu dagang naon dagang makanan kudu ngerti kumaha cara dagang makanan aya rumpul muamalah menek bisnis jual beli ek bertani aya kitab-kitabna dina muamalah tata cara jual beli tata cara bertani aya eta teh aku mangke nu penting menang bati tah eta teh ciri neangan dunia gitu. 2 tilu wa yakuna jeung yen kabuktian itu si mutalim mutasagilan eta anu katungkul bi ta'allumi fardil kifayati ku ngaji ilmu fardu kifayah kana hwi tuh kana hwi saperti ilmu nahwu wa sarfi jeung ilmu sorof wal ma'ani jeung ilmu ma'ani wa taubi jeung ilmu kedokteran titik koma wah sibuk mempelajari ilmu nahwu wah sorof dipelajari wah dulu lebih ke urang-urang bade mani bayan silat cimande cikole cirahong wah dipelajari segala ilmu-ilmu anu fardu kifayah semangat ayo kita ilmu kali ngaji fardu ain tunu koream ilmu kedokteran ilmu kesehatan semangat eta teh mustaghilan bi ta'allumi fardil kifayah qabla istighalihi dina sames katungkulna dina sames sibukna muta'alim bi ta'allumi fardil aini ku ngaji ilmu fardu ain wa awil amali atau ngamalkeun bihi kana ilmu fardu ain sabaraha tilu obat tilu ciri teh nomor katilu ciri jalma teu ikhlas ku ngajina teh sibuk mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah seperti nahwu sorof bade ma'ani bayan tobi palak nukar itu samemeh mainna mempelajari sibuk mempelajari ilmu-ilmu fardu ain. Yang fardu ain heula sing hafal ari aqaidna iman eta aya 50 perkara sing hafal eta. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun sing hafal eta. Kumaha fardu wudu aya 6 sadananya. Hiji niat, kadua ngumbah, raraina tilu ngusap, lumbah leungeun 2 jeung sikuna 4 ngusap, sirah anu leutikna. Bari ieu teh aya. Wah, ilmu fardu ain teh kudu leuwih apal lu kitu. Tauhid sing apal, fikih sing apal, tasawuf sing apal, bari diamalkeun. Ngerti tak eta ciri anu ikhlas lamun eta dikesampingkeun dah engkewe teu apal kana naon tauhid mah kumaha engkewe pikir teu pati jago nu penting aing jago alat aku nu penting jago sorok nya nu penting jago bade mah bayan ari salat teu bener ari ka Allah teu wawu geus ciri teh naon teu ikhlas neangan ilmu makana diaji urang kabehnya
Ilmu tauhid ya. Fikih, tasawuf, eta nu utama heula. Oke, sorof aya, nahwu aya. Sajiana. Eta nu paling utama. Ieu panduanna ieu. Waya teh wayurwa jeung diriwayatkeun. Titik eta. Wayurwa jeung diriwayatkeun naon anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan saenyana hiji lalaki jaa eta datang itu si rajul ila nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajul aya ya Rasul. Faqala maka ngucap itu si rajul, ya Rasul, alimni min ghoraibil ilmi, alim mugi ngawurukan Gus Kanjeng Rasul ni ka abdi min ghoraibil ilmi tina pirang-pirang ilmu anu aneh. Ya Rasul, abdi yang nyari ilmu aneh ya Rasul. Ilmu aneh naon? Aheng-aheng na ilmu. Apa aheng? Aheng dah aneh. Aheng kenal? Aneh. Anu wow gitu. Jadi gue harus bilang wow gitu. Ente aneh. Faqala maka walar kanya Rasulullah kasih rajul. Pada Rasul rajul. Kada rujul sing bener. Rasul makunaon gitu rajul. Ma sona'ta piroksil ilmi ma eta makana naon sona'ta migawe anjeun piroksil ilmi dina pokokna ilmu. Ada anjeun pokok ilmu sapa? Gitu. Faqala maka ngajawab itu rajul. Wa ma rasul ilmi, wa ma jeung eta naon rasul ilmi ari pokokna ilmu ya Rasulullah. Ari pokok ilmu teh naon ya Rasul? Faqala maka ngawaleur ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal arab tanah apal anjeun araba ka pangeran nyaho teh sia. Gitu baca orang. Nyaho teh maneh ka Allah. Faqala ngucap maka ngajawab itu si rajul, "Na'am." Kan tenan ya Rasul. "Na'am." Yes. Nah cenah. Oh, yes gitu kan teh. Are you ready? Yes. Are you understand? No. Are you stupid? Yes. Are you crazy? No. Stupid? Yes. No. Tuh itu kan yes, no way, yes, no way. Sing Allah. Wala maka ngucap itu kan ya Rasul, na'am. Non si rajul, na'am. Kan tenan ya Rasul. Wala ngucap kan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pama maka kana naon sonata migawe anjeun bihaqihi dina hakna Rabb. Qala ngucap itu si rajul, masya Allah ma kana perkara sya'anu karep sallallahu Gusti Allah. Qala maka ngajual rekanya Rasul sallallahu alaihi wasallam hal naha arab tanyahu anjeun al maut kana maut. Faqala maka ngul ngajawab itu si rajul, na'am, leres. Pama qala ngajawab rekanya Rasul, pama maka kana naon adatta siap-siap anjeun lahu pikeun itu maut. Qala kang ngucap itu si rajul, masya Allah makana perkara sa'a anu ngersakeun insyaallah Gusti Allah. Jadi ieu tah. Hiji hal arab rasul naon ada disebut pokona ilmu paduain teh hiji arab ta robba. Naon cenah? Naon robba teh ilmu tauhid. Dua sona'ta bihaqqihi. Hak urang ibadah berarti ilmu fikih. Ngerti? Tilu adad dalil maut. Cara siap-siap maut berarti ilmu fikih jeung tasawuf. Eta rasul ilmi mah eta. Tauhid, fikih, tasawuf. Tah cicing heula cik Rasul teh. Lawakan neangan heula naon? Ilmu nu aneh-aneh, ilmu eta we heula. Oh gitu ya. Terus gua nya gitu. Gitu. Nya gitu. Kok gitu ya? Nya gitu. Qala tang ngucap ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhab. Fahkum. Idhab kudu init anjeun. Fahkum maka kudu ningan gawe hukum anjeun maka perkara hunaka itu. Cuk kali itu. Ambil hikmah
tayangan ilmu. Ngerti? Get out. Wah, sudah. Mun get out teuing cenah. Summa ta'al tuluy ka dieu deui anjeun ta'al. Come here. Wah. Dan cenah? Dan come here. Dieu. Come here. Get out. Wah, geus gaya bahasa Inggris ngalobatnya. Idhab bahkum ma hunaka. Summa ta'al tuluy kudu ka dieu anjeun. Tayangan heula nu eta nu tilu naon? Tauhid, fikih, tasawuf. Eangan heula padahal bahkam mahunaka. Sumata tuluy ka dieu deui kayak geus beak nu geus neangan anu tilu kabeh nu tilu nu alimu tah bakal ngawurukan kami ka anjeun min ghoraibil ilmi tina pirang-pirang keanehan ilmu. Ke heula nu sajeuna mah aneh-aneh ilmu nu aneh-aneh mah ke we heula. Nu penting tilu eta dipelajari saha eta mah fardu ain. Ngerti? Berarti cirina jelema anu neangan ilmuna lain neangan ridona Allah aya disebutkeun di dieu. Di antarana jalmana si katungkul atawa sibuk nuturkeun hawa nafsu, semangat neangan dunia. Atawa ciri nu katilu jalma na sibuk neangan ilmu fardu kifayah tanpa mengindahkan karena ilmu fardu ain, ngaheulakeun neangan ilmu fardu kifayah manderikeun neangan ilmu anu fardu ain. Mudah-mudahan orang mah ulah gitu ya. Sabab bahaya lamun neangan ilmu lain karena Gusti Allah bahaya. Gus kamari disebutkan ancaman-ancamanna. Wa rubbama naqtafi bihada wa nafa'ana Allahu bi ulumihi. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi. Tawassalna bita'alumi tawassalna bitta'lim. Tarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal aman.